Assalamualaikum sampurasun jorelat. Tah, dina wengi ayeuna urang neraskeun deui nu kamari si Kancil diunag Bapa Maung. Kaayaan si Kancil anu labuh dina tadi di jalan ti guling tuluy pas hudang aya oray. Si Kancil teh istirahatnya di dinya da orayna teh kabeneran euker sare si orayna teh. Si Kancil tehnya teu mikir itu ieu istirahat manehna teh kieu tah dina batu gigireunana oray. Si Kancil deukeuteunana bare istirahat kieu we si Kancil teh bari mikir si Kancilna teh kumaha cenah yeuh bisi aya datang si Bapa Maung ngunag deui kitu gunana si Kancil teh. Tuluy si Kancil teh nya ngahulang we. Dina kaayaan si Kancil nuju istirahat kurang carioskeun si Bapa Maung anu kalaparan neneangan si Kancil anu tadi nipu si manehanana. Gerem we si Maung teh. Awas cenah Kancil, lamun maneh kapanggih urang moal lobat catur deui ku urang arek dihakan maneh teh Kancil. Ku bakat geus lapar. Si Bapa Maung teh geus emosi. Geus lapar sapopoe neneangan si Kancil ngunag-ngunag si Kancil anu kabur tadi teh. Tah, ti kajauhan si Bapa Maung eta katingali aya si Kancil ukur ngadanghuap ukur kieu dina batu teh tah. Wah cenah itu si Kancil teh geuningan. Teu lila si Bapa Maung teh lumpat berbet langsung kadeukeutun si Kancil. Wah, Kancil, maneh teh aya di dieu. Ayeuna mah ku urang maneh arek didahar. Beuteung urang geus kukurubukan. Beuteung urang geus meronta-ronta kita tadi. Gara-gara maneh kabur. Beuteung urang lapar. Ari saur si Kancil teh kieu ka si Bapa Maung teh. Hepeh heula Bapa Maung. Ulah seueur carios. Sabenerna mah abi di dieu teh nuju tugas. Kitu nya kacariosan si Kancil teh. Tuluy si Bapa Maung teh nanya nya ka si Kancil teh. Maneh di dieu tugas naon Kancil? Maneh arek nipu urang deui. Lain Bapa Maung. Abi mah lain nipu. Aslina abi mah nuju ditugaskeun di dieu teh. Tuluy si Bapa Maung nanya deui. Maneh ditugaskeun naon Cil di dieu? Urang hayang apa? Awas ya lamun bohong deui. Kitu nya cariosna si Maung. Tuluy si Kancil kieu. Saya ditugaskeun ku Baginda Nabi Sulaiman untuk kanggo ngajaga sabuk Nabi Sulaiman. Kitu cariosna si Kancil. Tuluy si Bapa Maung ngomong kieu. Nu bener Cil, maneh teh ulah sok ngaya-ngaya wae. Emang maneh dipercaya ngajaga sabuk Nabi Sulaiman. Kitu nya kacariosanana si Bapa Maung. Tuluy we si Kancil teh. Hayu ka dieu bisi teu percaya mah. Siap ngilu jeung urang. Kitu cariosna si Kancil.
Tuluy we nya laleumpang taduaan si Kancil jeung si Bapa Maung. Tah teu jauh ti dinya aya ngarengkol kitu tah. Sigah nya sigah Sabuk katingali nama. Ngan si Bapa Maung da teu bodo-bodo teuing nya. Ari cek si Bapa Maung kieu. Cil, eta mah lain sabuk, eta mah orai hirup. Cen. Gitu saur si Bapa Maung. Ari si Kancil ku tenangna ngajawab kieu. Ari si Bapa Maung sok nyanyahwanan meni eueuh ka nyaho. Eta teh sabuk Nabi Sulaiman. Sing sahas anu make ieu sabuk Nabi Sulaiman sakabeh binatang di alam dunia ieu bakal takluk ka manehanana. Saha anu make ieu sabuk bakal jadi raja di antara rajana para binatang. Gitu kasauran si Kancil teh nya. Ari si Bapa Maung atuh hayang kabitaeun nya si Bapa Maung teh kabita. Langsung ngomong kieu. Wah, ari kitu mah Cil, bae cenah ku urang dipake. Gitu cariosna si Bapa Maung. Ari si Kancil ngajawab, "Montong ulah ieu mah lain jang maneh Bapa Maung." Nuju nyarios gitu si Bapa Maung nempas, "Lamun maneh ulah urang make sabuk baginda Nabi Sulaiman ieu, maneh ku urang langsung dihakan Kancil." Kitunya cariosna si Bapa Maung teh. Tah teu kitu si Kancil ngajawab, ampun Bapak Maung, ari kitu mah nya sok we cenah. Ari kitu mah mangga mun ulah nyalahkeun urang. Lamun aya nanaon ujung omat urang kudu jadi balad Bapa Maung. Ulah arek ngahakan urang. Gitu cariosna si Kancil. Atuh si Bapa Maung teh ngajawab deui, "Moal Cil ari geus kitu mah maneh teh jadi balad urang, jadi sobat urang lamun urang geus make ieu naon sorban atanapi sabuk baginda Sulaiman ieu. Maneh jadi balad urang, moal maneh moal dihakan ku urang." Itu kacariosanana si Maungnya. Padahal anu disebut eta sabuk baginda Nabi Sulaiman eta teh padahal mah eta teh orai anu tadi kapanggih ku si Kancil pas labuh. Da abong-abong si Kancil mah pinter teh gitu tanya. Ditipu deui wae si Maung teh. Dina kaayaan si Bapa Maung eta kieu si Bapa Maung. Ajaran ku urang mah nya dipake. Amun geus dipake urang bakal jadi raja di antara raja. Urang bakal dipikasieun cenah ku para sato-sato anu sejen. Itu bari gagahnya si Bapa Maung teh. Bari samemeh dipake teh ku si Bapa Maung teh diletakan. Tuluy digelenehan digituan we tak ku sirahna teh. Bari ngomong kieu si Kancil. "Wah, ieu mah sorbanna ge lembut Cil. Alus ieu mah sorban teh heueuh cenah. Beubeur teh ieu mah alus, lembut cenah ieu mah. Halus pokona mah cenah kitu tah cariosan si Bapa Maung.
Dina kaayaan si Bapa mau nuju iyo nuju ngaletakan sorbannya dan sorban sabuk gitunya anu cek si kancil mah ieu teh sabuk nu matak pikasieun cenah nuju si Bapa mau ngaletakan eta sorban cek si Bapa mau eta teh nya beubeur eta teh padahal mah eta teh puguh oray eta teh sanes sabuk eta teh nya nuju kaayaan diletakan di lenehan si oray eta hudang bari jeung ngamuk halik maneh teh mau ngaganggu ka urang anu keur istirahat bari ngomong kitu teh bari langsung dibeulitan tah si Bapa mau teh ket dibeulitan ku oray atuh oray sanca badag gitunya mau teh dibulit ku eta oray teh nya da si oray teh ngamuk keur istirahat ku si Bapa mau hayo diletakan di lenehan gitunya ada sangkaan si Bapa mau mah eta teh sabuk cenah sabuk ajaib teh ya cenah anu dititipkeun ka si kancil padahal mah si kancil mah nipu eta teh ameh si kancil bisa kabur gitu tah nuju kaayaan kitu si maung dibulit ku oray gulitik gitu tanya dina waktos gitu si maung mung elehnya digegek dibulit gitu teh si maung keur dibulit gitu teh si maung teh ngegel tah kana beuteung oray teh terus si orang lagi teh ngaguak sia maung jeung hegel urang gitu ucapna si oray tuluy si oray eta meulit deui bukit tarik atuh si maung teh ngagorowo aduh ampun oray cetak gitu si maung eta kubakat si oray keheulnya bulitan bukit tarik si maung da mung eleh deui nya digegel deui si oray teh kitu jeung kitu we nya dina kaayaan si maung jeung oray keur garelut si kancil mah nya kakak si maung mah nya kakak bari ngomong hahaha saha cenah nu bakal eleh euy saha nu bakal eleh maung atawa oray nu bakal eleh cenah bari jeung si kancil mah ngomong kitu teh pesat berengbeng si kancil mah lumpat kabur deui wae nya si kancil mah bari jeung dina hatena ngomong alhamdulillah cenah urang salamet deui cenah teu tulus dihakan ku si maung cenah ku si Bapa maung lumpat baru jeung lumpat si kancil mah eta teh kabur deui nya untung salamet we tanya si kancil teh dina arek dihakanna ku si Bapa maung teh kitu tah Euleuh ujang nyai beresnya dongengnakeun mudah-mudahan urang lajengkeun dina wengi enjing mudah-mudahan urang sarehat daramang teu kenging hilap memeh obona gosok gigi abdas heula ameh obo urang dijagi ku malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersat.